Poho ih lamun ayeuna teh poe Jumat. Halo Besti, kembali lagi bersama Ibu Rai. Diawali dengan gerohanan yang kemarin belum dirapihkan, jadi itu orang rapihkan tuh bareng si Raidut dirapihkan oge walaupun rada lila sebenarnya yang gancang tehnya, tapi alhamdulillah ku kitu nama daek mantuan. Lanjut we meresan gelas-gelasna, ieu teh jeung sendok-sendokna soalna dipisahkeun piring jeung mangkok jeung gelas teh. Lanjut ieu teh rek masihkan hui ungu rek dijieun puding ubi ungu. Pokona jadi warnana teh cantik warna ungu Besti. Langsung we dikukus, sabari ngadaguan dikukus teh abi teh sapu di luar soalna kalotor pisan kan urut kamari teh hujan. Geus mah terasna warna beureum atuh nya jadi kotor teh kaciri pisan. Langsung we lanjut ngepel. Pas ngepel teh kalaka diinjek deui ku budak itu tuh. Nya kitu teh we dibaturan ku budak mah nya aya digangguna. Terus ieu teh yang ngepel dibikeunlah ka abi tuh. Bener ngepel tapi dibawa ke handap Besti. Jadi we kotor dia tuh lapelna nya. Lanjut we teh ulin ka nendana sabari maturan budakna nenda dan nendana ngaceputlah budak anu gedena. Poho Besti lamun setiap hari Jumat teh ngajar teh asupna teh 12:30 sedangkan abis 12:30 teh kalahkah karek mandi. Enggeus mah si Raidan teh sare jam 12 jadi asa ajongjon meun aya waktu sajam deui gitu loh. Abong kamari libur lila teh amarna teh lebaran terus minggu kamari Jumatna libur jadi poho teu karasa we teh geus balik deui Besti. Tah ieu teh puding ungu.